Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nguningakeun namina abdi Dei Ulin, nami asli abdi Dede Rusmana, asal di Desa Jalagung, Kecamatan Cidadog, Kabupaten Ciamis. Sim kuring panginten salah saweos anu kenging kaos kadeudeung ti Acung Uda Channel dina tatarucingan sabaraha ubi anu dilebatkeun ku Kang Acung kana keresek. Alhamdulillah panten sim kuring anu kenging kaos kadeudeung sarta panginten kaosna parantos katapi ku abdi. Painten dia kaosna parantos dianggo alhamdulillah raoseun oke pas di abdi oge buah bilih da antausna aya warga-wargi sadaya anu mika hoyong kana kaos sapertos nu kusim kuring dianggo mangga tiasa hubungi manajemen. Oke saterasna mudah-mudahan keasayan Kang Acung Kang Muda tiasa dibales ku Allah Subhanahu wa taala anu langkung-langkung. Oke mudah-mudahan panginten channel Akang tiasa langkung maju, langkung berkembang sehingga tiasa ngamumule budaya urang, budaya Sunda, budaya Jawa Barat sehingga budaya Sunda henteu tergerus ku kemajuan zaman. Panginten oge nada pidoana oge ti Akang panginten sim kuring oge keduhan channel namina DH Ulin. Mudah-mudahan channel sim kuring ge tiasa majeng sapertos Akang. Anu terakhir panginten sim kuring ngadoakeun ka Akang Kang Acung Kang Muda mudah-mudahan sing panjang yuswa dipaparin kesehatan, dipaparin keberkahan dina kehidupan sadidinten. Sakitu ti sim kuring sia punten dina kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.